Cekeno curhat cong. Iya cong. Alhamdulillah, ayeuna waktosna masuk di segmen Cekeno Curhat cong. curhat cong. Curhat cong. Iya cong. Seperti biasa orang langsung wae ya teh aya Soib Kosmo nu parantos curhat, urang kupingkeun wae nya. Assalamualaikum Cekeno curhat cong. Cekeno, saya Beben nih di Kiara Condong. Mau nanya nih, gimana sih tips cara mengatasi begal motor? Makasih ya Cekeno. Hatur nuhun Kang Beben anu aya di Kiara Condong, anu naroskeun kumaha carana mengatasi begal motor. Ya di pasien terang gue tips nanya, anu kahiji jangan bawa motor HD, motor alus, motor keren gitu nya. Jadi urang kudu naik motor anu jadul, keluaran baheula. Logika nama eta begal moal mungkin resepen karena motor baheula nya. Jigana dibikin oge moal daekeun dari mana soalna motor jadul mana kumaha meureun nya. Tah ini masalahna kumaha cenah lamun motor urang alus keneh, wah motor butut. Atuh teuneun we motor di tengah jalan sugan kalindes ku mobil batur nya kan jadi butut motorna. Tah tips anu kadua, jangan naik motor sosoranganan. Jadi lamun urang rek init-initan, ulah sok naik motor sosoranganan. Ajak batur keur ngarencangan urang di jalannya. Mun bisa mah ajak batur salemur sakampung, maksud salemur teh ilobaan salemur kabeh diajak. Kemudian lamun diabring-abringkeunnya make musik tanjidor gitu. Jamin eta begal motor paling serem oge, paling jahat sekalipun moal wanian ngabega urang. Tips anu terakhir nyata ngadoa. Jadi urang minta ka Allah Subhanahu wa taala supaya urang salamet dugikeun ka tujuan oge, terhindar tina sagala rupa bahayanya. Tang poho tina ngadoa eta selapkeun doa supaya urang bisa kabeuli mobil, supaya urang teu diincar wae ku begal motor. Tapi engkena urang bakal diincar ku begal mobil. Ayo atau salah tips tanya Cekeno pamit. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan Curhat Cekeno. Sampai ketemu lagi di curhat selanjutnya ya. Cekeno curhat cong. Iya cong.